Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Aduh, jadi ngacok ya yang ceramah dia. Aduh, ki Jumrani kakarak di kula ceramah deket sawah ki aja. Mana ki? Ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia tuh ngomong-ngomong nikmat ibadah, ai urang berbegi kene kalau lebok babado. Di kebagian berkat mamarahan, ai ngomong nikmat ibadah bangsa. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaa'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala mata qiyamus sa'ah ya Rasulullah. Qala ma a'dadta laha. Qala ma a'dadtu laha katsiran minas shalah wala katsiran minas shaum wala katsiran minas shadaqah illa inni uhibbullaha wa rasulah. Qala al-mar'u ma'a man ahabba. Kudu jeung angkat ka guru urang anu ti anyar putra almarhum Mama Khalid anjeun anu jukirang sehat doakeun mugia mantena ku berkah Maulid Rasul ku berkahna karomah Syekh Abdul Qadir. Mudah-mudahan guru-guru urang sadayana terutama Kang Haji Ndim sing dipaparin kesehatan. Puja kali puji urang sanggakeun ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat mi wasalam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad hadratal mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para masyaikhil kiram, wabil khusus al-alim al-allamah asy-syaikh Ruhi Al-Jilani anu nembe pisan masihan wejangan ka urang sadaya. Mugi-mugi ilmu anu parantos dipasikeun ku mantena senantiasa dimanfaatkeun oge kadongkapan mantena. Muga-muga urang sadaya nu hadir sing kenging kaberkahan. Wabil khusus al-mukarram al-habib Umar al-Haddad oge teu hilaf sahibil fadilah sahibul ma'had akhina al-mukarram Kiai Haji Zumrani anu kepribados dipika hormat tur dimuliakeun. Moga-moga mantena senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, dipanjangkan umur anu barokah. Moga-moga ieu pasantrena sing langgeng ila yaumil kiamah, santri nu araya sing baretah bahkan sing bertambah, amin ya rabbal. Oge teu hilap pakori urang anu sakitu kuruna Ustadz Raji Pandi Mi Aceh. Wajar napasna panjang sebab eta mah Mi Aceh ieu, sehingga saorana kenceng sekalian tundun Aceh. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dina wengi Jumat anu berbahagia urang sadayana kempel di bumina guru urang kanggo mieling kelahiran junjunan alam oge haul waliullah kutbur rabbani wal qadus samadani as-sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Mudah-mudahan perkumpulan urang di dieu ngajadikeun wasilah sabab dihambura dosa, sabab santri menang ilmu anu maranfaat, sebab sadaya masyarakat moga-moga dijadikan hamba Allah anu takwa. Mudah-mudahan jaga di poe kiamat urang disapaatan ku Rasulullah, diakumurin ku Tuan Syekh Abdul Qadir, sehingga urang sadaya bebarengan di bawah bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal
kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lamun urang nu mantak kudu muludan, urang nu mantak kudu haolan mahabbah kawali terutama ka Kangjeng Rasul, urang teh ngayakeun peringatan lantaran urang mah hirup kudu rumasa jalma loba poho. Kangjeng Rasul mah nu diperingati ku urang maulidanana ayeuna can pernah poho samenit-menit acan ka umat, sehingga Kangjeng Rasul tiap detik tiap menit nu dipikirkeun umat, bahkan Rasul kantos nangis di hiji waktos ditaros oleh sahabat, punten Rasul kunaon anjeun nangis, cek Rasul kaula inget ka umat kaula rindu ka umat kaula, cek sahabat pan kami ge umat Rasul tiap dinten tepang jeung anjeun, lain anjeun mah sahabat kaula terasa anu dirindikeun ku anjeun teh Rasul, anu anjeun sampai ka nangis inget rindu ka umat anjeun, umat kaula anu teu papanggih jeung kaula tapi ngamulyakeun ka kaula, tapi make agama kaula, tapi memperjuangkan agama kaula, mudah-mudahan urang sadaya kacandak anu ieu amin amin ya rabbal alamin. Sebab urang rumasa lamun andai kata jelema ka surga kudu ku amal perbuatanana neuk make nu mana, andai kata jelema ka surga kudu ku amal perbuatan urang rek make nu mana, sabab urang mah hirup loba dorakman dorakman mah tatina doraka 7 kilo keneh ka ditu eta. Tiada hari tanpa dosa unggal poe nyieun dos. Rumah sate tah makana ka surga lain ku amar perbuatan urang tapi ku rahmatna Allah. Ngan ngomong kieu ulah digede-gede ka nu bodoh mah bisi kieu yeung kieu dak keur peuting tos muludan jeung haul Syamul Qadir dina Kiai Haji Zumrani aya nu caramah Haji Jamaluddin ngomongna dak cenah ge ka surga mah lain ku amal perbuatan urang tapi ku rahmatna Allah. Geus dak teu kudu salat teu kudu ngaji tungguan bae si rahmat datang deui atuh naonan eta hakekok nu kitu mangarana nya rahmat Allah teh ya para hadirin ka surga ku rahmatna Allah, tapi ingat cek Allah dina Quran inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Deh ngaledek engenya hot tamala Syekh Rajib malain deui terus ya nah tuh ya mah kumanya atau jadi dia mah nyampe mau pada rincang daerah ilmu mau hadir nak kiai kawe ngomongkeun ngaji di demo bener ka surga teh ku rahmatna Allah, tapi ingat cek Gusti Allah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Aduh, jadi ngacok ya yang ceramah dia aja. Aduh, Ki Jumroni kakarak di kula ceramah deket sawah dia aja. Mana Kiai? Ki Jumroni eta aya umur mah budak di kula. Gitu. Mas Andrena gehelaan kula kacaringin mah. Ngan nya nama pohara be. Alhamdulillah. Nah, jadi sanajan kula ieu rada kolot umur kula terang gede ilmu Ki Jumroni, jadi kula kapikaka ka manehna tah. Geus kula teh atunya Ki Jumroni ataupun raka, kula pun surga berarti gitu. Ampura kayaknya ampura lah. Bukan tidak ngomong ini dia lah. Siap. Baik, terus. Ah, 2 menit deh bela. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dipasikan ku Allah kasaha ka hamba Allah anu sok naik berbuat amal soleh di alam dunia.
nya ka surga ku rahmat Allah, tapi ingat rahmat Allah dibikin ku Allah kajal mak nusok daek ngamal soleh ngeunah beuteung jelema tilok salat tilok ngaji kudu ka surga esrek doang menjadah doang terus kenapa marahan mereka datang ya candahar kiai bulai amburannya jadi jelema lapar manggil hawa nama marahan baik ih para hadirin rek make nu mana gitu ke urang ibadah mantap ulah aku ahli ibadah ulah aku ahli ulah aku ahli ilmu nu dibikeun ku Allah subhanahu wa ta'ala ka manusia hanya setetes para hadirin ulah aku ahli ibadah ulah aku ahli kadang-kadang sok aya jelema alhamdulillah aing kuari mah cenah ieu nikmat ibadah panirah ngomong-ngomong nikmat ibadah sagede Sultan Hasanuddin ngomong dia teu ngomong ke nikmat ibadah sagedena Syekh Masrudin Cikadueun sagedena Ki Agung Caringin sagedena Syekh Husain Carita sagedena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dia teu ngomong-ngomong nikmat ibadah aing urang berbegi kene kalau lebok babado teu bagian berkat mamarahan aing ngomong nikmat ibadah bangsa aneh aja lemak wari nah iya ulah aku ahli ibadah nek make nu mana ka surgana ulah kitu cenah kiai ja kami sok ngaji kanu Kiai Jumroni sok ngaji kami ka Kiai anu atuh sugan meh melalui salat kami salat nu mana nu ngasupkeun ka surga rodiah aya teh rodiah di dieu teh mae si icih segala teh odah aya aya teh icot teh siti ge make nu mana atuh urang salat urang mah usolli di masjid awak jalan-jalan ka pasar jeung ka sawah ibu-ibu punten kuring rek naros ka ibu-ibu ibu meme salat maekeun pakaian tengah-tengah salat hujan jawab inget ka salat inget ka pakaian Allahu Akbar berbehujan menang 2 rakaat aing beus baju aing teh jadi ondangan baju eta masyaallah aing salat nu kitu nu ngasupkeun ka surga jauh amat hadirin ulah kitu cenah kiai ja kami ge leuleutik sok ngaji bisa aja cek guru kami mun hayang husuk kudu kitu salat ya alhamdulillah kami ge leuleutik bisa salat husuk ja ulah kamari salat dhuhur ku husuk sunah 4 rakaat euy eta mah jelema linglung beuting hutang tungtungna cangkakak di leuweung injuk talina salat maleuweung bebegig jadina hese sahabat Rasul para hadirin eta pernah ngalombakeun husuk dilombakeun ku Rasul cek Rasul kieu wahai sahabat saha di antara anjeun cek Rasul anu bisa salat husuk hadiahna sorban kaula cek Rasulullah itu sahabat rame berlomba sehingga seluruh sahabat Rasul rame-rame Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Jabir Masya Allah, Sayyidina Bilal kabeh begitu usolli fardhu dhuhri halidirin sadaya begitu salat anu pertama batal khusyuk lain batal salat dah khusyuk mah afdal keutamaan segede urang mah begitu nu batal khusyuk pertama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu manusia anu kaimanana ditimbang saalam dunia berat keneh iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu begitu sholat pertama Allahu Akbar cek Abu Bakar nahatena moga-moga ya sorban Rasul benang kuai batal Abu Bakar Siddiq rakaat kedua nu batal Sayyidina Umar bin Khattab begitu Allahu Akbar cek Sayyidina Umar mun tama ieu sorban Rasul benang kuaing asana aing hirup leuwih gagah dua batal Sayyidina Utsman rakaat katilu nu batal khusyuk Allahu Akbar cek Sayyidina Utsman piraku jaing maminantu Rasul piraku ieu sorban Rasul teu benang ku aing tilu batal terakhir Sayyidina Ali neuk ieu Sayyidina Ali mah neuk ieu neuk assalamualaikum Sayyidina Ali mah kumaha cek Sayyidina Ali asana aing nu meunangkeun sorban Rasul mah ieu
Ya Allah, begitu uluk salam beres cek sahabat Rasul ayah di antara kami nu khusu Allah cek Rasulullah anjeun Abu Bakar Siddiq batal rakaat pertama, anjeun Umar rakaat kedua, anjeun Utsman rakaat katilu, anjeun Ma Ali neuk uluk salam. Atuh inget kasorban kaula sakitu sahabat teu bisa husu atuh komo beungeut nu kararieu. Euy bener teu? Euy bener teu? Entah di lain moal ngamuk moal naon moal. Makana ulah akon-akon ahli ibad. Ulah para hadirin. Matak cek Imam Junaidil Baghdad, zayyin nafsaka bil maksiat wala tuzayyin nafsaka bil taat. Hiasilah dirimu dengan maksiat. Laju naon main ngapleh. Lain gitu maksudna sanajan ibadah kudu rumasa dosa. Sabab naon ibadah urang macan nenggel neuk make nu mana ka surga. Ayo kudu ibadah. Ulah kitu cek ibu-ibu kiai cek kami gisugan be jauh sok puasa bulan Ramadan kami sok puasa, Rajab kami tamat, Senin Kemis kami sok naik, sugan be ka surga melalui puasa. Lah puasa urang pindah nyatu di berang ka peuting. Satengah genep kene geus ngajajar di hareupeun pembukaan. Masya Allah kolak tapai, kolak jauh, bubur Cirebon, tahu bulat, tahu gepeng, tahu penyon araya kabeh. Masya Allah bapak kolot tak setengah genep kus yang harupan pembukaan kieu cek bapak kolot na jam sabaraha ieu ada ka jenama setengah genep angel amat geus kawakain teu kawawai ieu aing teh isuk cengakan laler ajar atuh deuk laler di hakana terus tabeuh tong trum dur adzan di masjid Allah canggih nu adan datang kana bar bugodoh biak 12 etak euy puasa nu kitu nu masukkeun ka surga jauh amat ieu dihakan itu diasaan ieu dicaplok ieu beak itu diuyup ieu disurudut masya Allah nuang parak bekieu masya Allah sampai ke Buduk Isa cek tetanggana mang hayu taraweh beteuram boro-boro taraweh cenah aing magrib ge henteu puasa itu nu kasupkeun ka surga jauh amat. Ulah aku ahli ibadah, ulah aku ahli anu, masya Allah. Nah malah tenang lah kula materinya Kiai Jumroni cek kula mandak ngahadiran be ka dieu ngiring berkah maulid bala hadirin ngiring berkah haul Syekh Abdul Qadir Jilani sebab aya keterangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami anu dikutip deui ku Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani ku ulama kita ku Senawi Tanara kah ya tah iya ku non iya tuh jadi kudu bisa ji aing ngomong ji ngelogat kitab ji ngelogat Jawa ji aing ngomong ji ora bisa iya aneh ji kita mah bahasa Jawa mah babari meriki waktu merokok kali itu kudu hares bare itu tuh di keronjo aya ustad hiji-hiji lah nek salamatan imah makanya ustadna mencret abe geus karumpul waduh akhirna siling sedek tungtuna RT nu ka ditengah doa hanggeus na RT nu ngadoa masyaallah langsung RT bener atuh belajar teu baheula langsung RT kieu Allahumma ya jami'an anak mang jami'an anak atuh anak Allahumma ya syakiron ai mang syakiron anak pugu anak mang syakiron kitu Allahumma ya samian ai mang samian pugu anak kabeh wis pada anak kabeh walhamdulillahirabbil alamin bubar kabeh bagi berkat wis anak kabeh mantak awas santri kudu bisa ngadoa kudu bisa ngajarahkeun man sebab eta ketika dites ku masyarakat lain maca patul muin patul muin mah engke komo kana patul wahab mah ditu ditang imaman jeung ditang ngajarahkeun itu eta mantak mang santri ku ari mah mun aya nu ngajarahkeun misalkan ibu bapak ibu-ibu bupunten ibu jeung bapak yang sarah ka makom indung bapak teu bisa ngajarahkeun panggil santri bisa ngajarahkeun atau usah ngora nu anyakeun istiqomah. Assalamualaikum salam kau di saha atuh ieu pamajikan teh odah anak ieu ngilu si odeh cenah nah cenah maksudna ka dieu tad pugu hayang jarah kasaha
kayak dong bapak kula kayak gitu ngimpi kula ngimpi dicekek usaha kayak dong bapak bumbuan kurang bener kata maka kudu jarah pun henteu daek kakak dicekek mantah ketat dekat sama seomong. Nah kesempatan orang nih santri Ustaz tenang ya kau deh ya jarah mah ya ngan kieu kaya kumaha kan ieu mah jarah sistem paket kayak maksudnya kumaha kieu aya paket komplit istimewa terus aya paket sederhana aya paket biasa maksudnya paket komplit yasin sekali kulhu 33 puji 200 doa panjang aya paket sederhana oh yasinan kulhu doang 11 puji 100 doa sedang aya paket eta nu murah eta mah kulhu doang 3 terus puji 11 doa robana atina doa waduh aya paket komplit sabaraha 750.000 akur mang santri saya juring duit pagi aja capek ngapalkan capek ada paket sederhana 500.000 paket paling murah 2,5 cek pemajikan nanti udah enggak kak cokot paket murah yang tarik bae lumayan lanjut cenah ya jeung rokok atas atuh iyalah 2 bungkus dah itu mah kudu wae upah kak oh itu mah ngerti kan ayo di mana rokok tuh di anu berangkat darah langsung paket murah ya ilang antara Fatihah 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 Allah ada subhanallah ada la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah amin amin Allahumma shalli ala Muhammad hajat Mamat hajat Mamat hajat Mamat hajat hajat naeun pasti Mamat ganti pan paket murah iya digerebek bae terus kabeh ka ditu beda deui jeung paket mahal weuy lumayan paket mahal oke itu pakai yasin wih kuat beda ilah hadratin tempat medong ila hadratin nabil mustafa well asana paket mahal jenis ini lamun ibu embung nitah anak tak bisa zarah di anak orang hayang menjadi dokter sukses bagus cita-cita mulia hebat anak orang hayang jadi bidan bagus cita-cita anu mulia anak orang hayang jadi DPR monggo niat kabela rakyat bagus malah hadirin wal hadirat anak orang hayang jadi bos anak orang hayang jadi pengusaha sukses anak orang hanya di DPR sukses kenapa bidan dokter sukses anak orang hadirin tapi kunaon maca Quran teu bisa tapi kunaon berbudu teu nyaho rukun salat teu nyaho loba anak-anak orang rukun iman teu nyaho mahadil ghawabah kebodohan macam apa yang Anda tanamkan dan wariskan kepada anak cucu Anda saudara-saudara takbir Allah enggak semet kurang baik bodoh mah pak bungges ulah sok ditudungin ke anak incu kadang terakhir wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Fathur Rabbani sar kitab Tuan Syekh Abdul Qadir ayat Jalailul Khatir al-hadir fi bayanil zahir wal batin ala Sayyid Abdul Qadir sar wasiat Syekh Abdul Qadir di antara ayat jeung urang ye jeung jalma nu barodo wasiat Syekh Abdul Qadir al hadirin wal hadirat terus enggak semet urang bae kabodohan geus mun anak urang geus bisa usolli ibu nembe hop geus jawab kana Quran nah rukun wudu lain tahan jadi kiai lain mangga rek dina naon ge teu dilarang silahkan Anda berkiprah di dalamnya masing-masing makana Allah ngadamel maut jeung hirup alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala lain aktsaru amala tapi ahsanu amala orang yang berbuat bagus berbuat amal lain loba ge jangan itu bagus matu mantak dirinya ahsanu amala lain aktsaru amala di mana ahsanu amalana namun Anda jadi pejabat ulah loba cicing di masjid belum tentu Anda cicing di masjid lebih gede ganjaran tibatan Anda tugas di kantor kumaha
kumaha sangkan masyarakat urang hidup subur makmur eta ahsanu amalana di dinya cukup ka majlis seminggu sekali bae lamun urang teh ya para hadirin dari pedagang urang bote ngijing di majlis maki jumroni bae geus imam pedagang kok di majlis begini kayak atuh naonan cukup ka majlis mah belum tentu anda diam di majlis lebih baik karena itu ahsanu amal anda di dagang khairun nas anfa'uhum linnas mana nu berbuat baik ka jelema mantak mang santri tenang baik mas santri ulah nganiatan jadi naon aja guru tapi ingat datang ka imah ulah sieun teu jadi atuh jae iya atuh bener cenah datang ka imah neuk tukang maca seh atuh mangga datang ka imah cenah kula mah neuk tukang nungguan oropak masjid mangga kula mah cenah neuk tukang ngajarahkeun bae mangga geus neuk kirina naon hop nu penting dia ulah ngaku nabi be geus modar dia urusanna ngaku nabi ukur Allah terus bo kunaon mahadil ghawabah kebodohan macam apa anu ku ibu ku diturunkeun DBK anak incu ari tah anak urang geus bisa maca Quran geus nyaho usali hop neuk jadi naon ge alhamdulillah ulah aku ahli ibadah ulah kitu cenah kiai sugan kami ka surgana melalui maca Quran maca Quran urang mahadirin wal hadirat jauh teu akur jeung anu tajwid makana hei urang mana bae ieu mah lamun maca Quran teu akur panjang pendekna rumah sadada legdokan maca Qur'ana ulah coba-coba mikra bulan puasa rasa peker isin kadang-kadang isin tekawa isin kan isin tekawa isin maca hamim atau hamim dibaca kumaina hama wereng dia ka ditu eta maca yasin dibaca yes ko sin tos cek manehna tidak aku dia maca Quran tos gitu ya iya akibat orang bararod bararod iya laju kumaha tuh cenah kami geus kieu nah aya ieu keterangan idza marartum birriyadil jannah farta'u cek Rasulullah di mana-mana anjeun papanggih jeung taman surga anjeun kudu hayang milu-mulung eta ka taman surga wa mariyadul jannah ya Rasulullah cek sahabat punten Rasul naon ari taman surga qala hilaku dzikri ay majalisul ilmi cekang jeung Rasul eta ririungan ahli eling ka Allah tegasna majlis taklim nah makana lamun aya ririungan anu tempat dipika ridho ku Allah urang kudu ngiring ka dieu komo ieu mah acara maulid acara haul Syekh Abdul Qadir Jilani ingat kana Imam Ibnu Hajar jeung Syekh Nawawi ngomong kieu saha jalma anu hadir ka tempat muludan naon nu digerenteskeun dina hate ku Allah bakal dikabul sok ibu gerentes dina hate hayang naon para hadirin cukup ibu hate nu terang jeung Allah Subhanahu wa taala bapak sok hayang naon ya Allah Gusti geurang ngadoa hayang naon mang santri pemuda dan lain sebagainya saha jalma hadir ke tempat muludan cek Ibnu Hajar naon nu digerenteskeun dina hate bakal dikabul ku Allah Subhanahu wa taala ya Allah Gusti cek ibu-ibu salaki abi mah deugel ya Allah museup bae ya Allah sallallahu depan aku carek ya Allah berkah muludan moga-moga ya Allah eureun museupna ya Allah ya kita balik jam 4 subuh tiap leuting ya Allah aneh abi ya Allah abi yakin bari berkah muludan moga-moga salaki abi eureun museupna geus sabulan sakali bae museupna ulah loba-loba teh kita mah kuat sapoe sapeuting museup bae ya Allah lamun di Jawa Tengah aya Sunan Kalijaga ya Allah salaki abi mah Sunan Jaga Kali ya Allah moga-moga ieu berkah muludan ya Allah jeung haus Abdul Qadir nu aya di dieu ya Allah moga-moga ya Allah salaki abdi sing disolehkeun ya Allah kitu ibu mementananya ya Allah anak abdi sing disolehkeun ya Allah sok hayang naon ibu Gusti ya Allah abdi mah anak bari 18 kuari keureun deui ya Allah eta usaha anak abdi nu mararaju bariasa bae ya coba tuh ya Allah ulah kabeh atuh hiji-hijina anak abdi nu rada maju ya Allah berkah muludan jeung haus Abdul Qadir abdi ya Allah mudah-mudahan ya Allah anak abdi aya nu maju ya Allah bener bae menang 3 poe anakna dagang cilok didorong make gerobak maju terus teu mundur-mundur dijabah lemah di meta sia tanah doang
hayang naon coba ulah doang cerita buku harap jadah doang hayang naon hayang naon mang santri mang mama maki bae ya Allah Gusti abdi yukup belok ngaji ya Allah Masya Allah abdi ngaji mah 7 tahun ya Allah Masya Allah sampai eta guru abdi TBC mikiran abdi ya Allah Masya Allah kuberkana ya mulu dan jeung haul Abdul Qadir abdi hayang dibuka hidayah taufik Gusti kabuka ilmu Allah ya Allah berkah mulu dan abdi yakin oke abdi paparin ilmu anu manfaat amin lamun santri nu rada kolot jeung pemuda nu can kawin kieu mementana ya Allah berkah mulu dan jeung haul Abdul Qadir kawin ya Allah kawin ya Allah yang kawin ya Allah ngalamar mah 7 kali di Ciduhan bae ya Allah dukun bagus biak 14 ya Allah abdi ke rumah saya Allah lain dukun nu teu manjur bro banget abdi nu korobot ya Allah Masya Allah Gusti abdi kuari yakin ya Allah berkah mudah ya Allah jangan Abdul Qadir anu diceritakan manakib ku Kiai Jumroni ya Allah abdi yakin bari ya Allah abdi menang jodoh kaya masih Dewi ya Allah duh abdi kabayang bae kasih Dewi ya Allah abdi ya Allah kadang nelegeun ya Allah di Nabi Wira teu kuat monyong duang corong ya Masya Allah Gusti abdi kadang nelegeun Dewi barang isuk-isuk dina wea pling assalamualaikum Bang Joni si Joni satu waalaikumsalam mohon maaf ya ini dengan siapa Dewi Bang Jon oh Dewi kok sinarieun na wea kok sinarieun nggak tahu katanya nih Bang pugu-pugu inget tanya apa Bang Joni nggak tahu ih Dew mohon maaf emang mau apa ini pengen ketemu boleh kapanggih atau nggak apa-apa di mana ya terserah Dewi pengen di mana ya udah berarti Jawa aja oke tapi Dew mohon maaf ya dulu kan Dewi ini hewa sama Bang Joni maklum lah tuh orang pada rincang kita taki Jumroni lah maklum kamu nyuri ya campur bahasa lagi kalau dulu kan hewa sampai Dewi pernah nyiduhan kan sama Bang Joni sampai naplok di sini sampai sekarang hangitnya juga masih kerasakan sekarang ini kenapa ini sekarang ini langsung ujung-ujungnya WA kan Bang Joni kaget deg-degan juga Masya Allah nggak tahu Bang Joni emang kalau dulu lihat Bang Joni itu emang kayak kadal aja nelenya atau hewan tersebut terus iya kalau dulu emang kan banget Kang Joni genek tapi setelah maulidan dan haul Abdul Qadir di Kiai Jumroni itu kedadak Bang Joni ruhai cek Joni manjur ya muludan ya aing mah tiap tahun anu Kiai Jumroni beda sebenarnya dikabul hajat aing poponira naon cek Ibnu Hajar anu digerenteskeun insya Hajar hayang naon gira hayang na ulah mah tadi geus begitu di imah Gusti abdi reka unyur hiji kula na kilu muludan jeung haul Abdul Qadir dua kula sejak ngaijabah undangan Kiai Jumroni sahibul kula babaturan kula langsung ya Allah Gusti abdi hanggapura dosa tetep peniman Islam panjangkeun umur barokah manfaatkeun ilmu abdi putra-putri sing datolehkeun sadana ya Allah kitu kula saya tadi ngomong ngamblok hei kami mages komitmen dimimitin aja biasa Kiai Jumroni teh beureung teuing tawadu teuing kumaha boga kula tawadu panjang nantinya tilok mau duit gitu maksudna cenah imah lah kaji cenah yang dicarikan tempat kula kadi itu oh cak kula balik pada yang nyaongko kanu kiai kadi itulah tu jak kiai geus ka imah kula eta pinter eta supaya meunang meureun kula supaya datang disodok kula make kadu ya iya gitu kan depan seketik amat kiai engke cenah loloba nama engke acara di imah kula bae cenah tapi koe can kaambeus seungita tadi eta cigana kadu Rahman nu aya doang eta ih jam 2 boleh dah ya cukup wasiat si Abdul Qadir Al-Jilani ka urang kumaha dina kitab Fathul Rabbani ya jahilan ta'allamil ilma fala khaira fi ibadatin wala khaira fi itqanin ta'allam wa'mal fa innaka tuflihu dunyan wa ukhra arti oh enggak tenang ai tadi teh keur seruhi ngomong teh
Pangjangin kula ibu-ibu amin. Amin. Amin beta tadi. Jarab kabeh ieu. Asal seruhi ngomong, wa tuhan Tuhan. Amin. Ada doa tadi ibu-ibu. Amin di amin deui. Eta mah bukan ngobrol bahasa Arab, ada lain doa lain. Wa kadzalika nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin. Jumroni yang aneh murid macam-macam ya. Pakur ke ngomong bahasa Arab di aminah. Panitia atas syarwi ke nerangkan maulid rasul ke nerangkan mahabbah kasih berkata kurang teteh amin. Emang pula kendala-kendala tadi di situ. Bukan tadi kena berjalan wajibatan teman subhanallah. Amin. Allah ampun. Kumaha cek Abdul Qadir? Ya jahilan, wahai jalma bodoh, sanu bodoh urang. Rumah satu? Rumah satu? Iya, ya jahilan. Enggak, ulah loba-loba ieu Abdul Qadir. Lamun ingat kukula diterangkeun kabeh. Mun poho atuh geus semeti bae. Sebab ai poho mah telok ingat. Mantak lamun urang salat poho ulah sok terus. Ruku mun jadi imam Pak. Imam poho salat kok kieu Allah Akbar. Poho atuh naonan modrot mata dia. Lamun poho keur salat atuh geus maca surat poho ruku. Bismillah deui poho keneh ruku. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala illa ma syaa kudu nama kitu imam poho sanukri aya barisan kedua buat balik langsung maneh tapi ibu-ibu kri kunaon dia balik dia salat Jumatan eureunang tah hayang aing salat di absen gitu ya si maman GR tadi ngomong-ngomong aing kena geus 3 kali tah hayang aing aya sanukri ulah kabalik kri can beres urusan ieu mantak lamun imam bulak-balik maca ayat ciri hayang dibedaan eta imam po mata mana geus poho ulah gitu geus. Hei, kudu belajar ilmu agama cek Abdul Qadir. Ta'allam. Belajar ilmu sanggeus belajar wa'mal amalkeun cek Abdul Qadir. Yang naon boga ilmu teu diamalkeun? Sakamampu urang paksakeun. Naon sebabna? Fala khaira fi ibadatin bila ilmin. Teu hade teu naon dia cek Abdul Qadir. Ibadah ka Gusti Allah, salat ke, puasa ke, naon ke. Bila ilmin tanpa jeung ilmuna. Mantap pertama kudu ku guru saya tabur sebelah. Euy kartos. Wala khaira fi itqanin bila ilmin jeung teu bagus tenan mutus hukum ilmu agama ku nafsu atawa ku cek akal urang, kudu ku mantuk, kudu ku dalil, kudu ku keterangan, kudu dicaritakeun ku ulama urang hadirin wal hadirat. Terus kadituna wa'mal fa innaka tuflihu dunyan wa ukhran. Mun geus boga ilmu amalkeun engke anjeun bakal bagja dunia. Iyalah wasiat di antara Abdul Qadir. Mantap hayu ayeuna ngararaji kabehannya saminggu sakali wayahna paksakeun, teu bisa saminggu sakali 2 minggu sakali, teu bisa 2 minggu sakali 3 minggu sakali, teu bisa 3 minggu sakali wayahna sabulan sakali, teu bisa sabulan sakali garis finish 40 poe sakali sama lamun jelema 40 poe geus teu nincak majlis taklim kiai kadituna kosa qalbuhu teas hatena aya mata qalbuhu paeh hatena ketika paeh hate timbul sifat munafik fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun adzim engkena bakal digeringan hate urang ku Allah ditambahan lantaran sifat munafik nempel gara-gara urang teu daek ngaji sabulan sakali kartos
Mudah-mudahan orang berkah maulid dan haul Abdul Qadir diberi ilmu anu manfaat, panjangkeun umur anu barokah, dihampura dosa, tetap iman Islam sebagai dibasian orang sadaya dunia anu barokah, diberi rezeki anu barokah, sehingga moga-moga ieu pasantren didamel pasantren anu berkah. Amin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina wahdi ahla hadhihi al-qaryah. Allahumma hdina wahdi man jama'a fi hadzal makan bi jahi sayyidi waladi Adnan wa bi karamati wa bi barakati sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani. Allahumma hadhihi darullah wa fiha ibadullah amirha ya rabbi bi jahika ya Rasulullah. Allahumma ja'al hadzal ma'had ma'hadan mubarakan wa ma haulahu wa nafi'an lana wa liman ba'dana bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sayyidi Abdul Qadir Jilani. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurruhum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sakitu nu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.